Da urang mah osok meninggal teh sok syukur teh garib galina lamun menang nikmat dunia. Gadung bumi osok syukuran. Alhamdulillah tetangga abdi alhamdulillah dikersakeun gadung bumi sok sanajan bari ngridit oge alhamdulillah dikreuh kreuyeun mimiti mah tanah abdi teh meunang anak-anak bari nyicil ras kengeng we bata ditumpuk-tumpuk tapi kasabar taun bata numpuk lagi beuseuk ditumpuk-tumpuk sabaraha taun kalau sabaraha puluh taun numpukeun keusik teh ayeuna aya rezekina bisa dibangunkeun alhamdulillah tapi kan kajadina ieu sih dikreuh-kreuyeun meunang nikmat eta urang sok alhamdulillah nikmat dunya. Urang gedung motor kan osok teh haja gedung motor enggal banyak sok dimandian ini undang tetangga cai dipayun main kembang mawar arah laris rek mobil rek motor ya anu di kembangan urang mandian heula can mandian urang syukuran heula eta teh nikmat sae eta teh ibakan heula arah laris ada motorna mobilna teh gaduh warung syukuran deui nikmat dunia namun nikmat teh sanes hukum nikmat dunia hukum kana di syukuran teh bahkan anu paling diutamikeun teh syukuran kana nikmat akhirat nyata nikmat iman dina sapali maqalahna ba'dul ulama nyebatkeun aya 3 perkara ngakibatkeun leungitna iman tarkus syukuri ala nikmatil iman ninggalkeun syukuran kana nikmatna iman diantaranya eta urang teh tadi teh salat alhamdulillah salat beres salat assalamualaikum tos salat lohor da poho alhamdulillah sugan kieu alhamdulillah Gusti abdi pasian kasehatan dipasan keimanan tos ngalaksanakeun salat lohor sok alhamdulillah tara poho eta teh nya alhamdulillah Gusti adi urang teh maca Al-Qur'an tos 2 lembar alhamdulillah Gusti tos maca Qur'an 2 lembar mah sok kitu sadaqallahul adzim da poho alhamdulillah pada ini mati mana teu saya jamin biasa syukuran biasa maca Al-Qur'an iba tos nyencereng dia nyencereng atos dacan sok nyencereng heula ayeuna mah lebetkeun mimiti ayeuna sok nyencereng terus alhamdulillah tah dinenge Pak amal soleh teh iman eta teh nah kenceng beres lebetkeun kenceng atos 2000 teh alhamdulillah Gusti 2000 akhirat sok kitu tara da poho deui eta teh tara terbiasakeun teh anu akhirna nikmat iman eta teh tara namahan da tadi syukuran anu biasa ngawas Al-Qur'an 2 lembar sadinten datar disyukur isukna lain namahan 4 lembar mimiti leungit salembar isukna jeung saparapat lembar isukna sakaca saparapat lepe eueuh teu maca Qur'an da teu disyukuran dari nikmatna coba lamun disyukuran alhamdulillah Gusti meunang 2 lembar enjingna teh ku Allah teh dikertekeun hate urang teh getol maca Quran 4 lembar da syukuran teh kamari wa itadzana rabbukum la isyakatum la azidannakum teh lain nikmat atas hukul nikmat iman teh kitu sami urang syukuran tos maca Quran 2 lembar teh enjingna teh alhamdulillah Gusti abdi dipersian iman ku sanira tiasa maca Al-Qur'an 2 lembar enjingna teh ku Allah teh bakal dipasya 4 lembar teh maca Al-Qur'an ayeuna sedekah 2000 perak kitu nya teu pira anak yang 20 perak tapi di syukuran alhamdulillah Gusti dinten ayeuna mah abdi teh nuju pahilit Gusti gadung artos 2000 eta ge pamanggih Gusti 2000 ge gitu pamanggih abdi teh kana kenceneng rek ngaji teh era mun teu ngenceneng teh tapi alhamdulillah pamanggih di jalan teh 2000 sana urang teh tapi dilebetkeun kana kenceng padahal ada buka kebutuh keneh ieu teh budak jajan dipaksakeun ngenceneng we kitu nya budak tinggal surgowakan hayang jajan kulantaran duit 2000 teh dipaksakeun ngenceleng nikmat lebetkeun kana kenceng teh 2000 alhamdulillah enjing teh gaduh rezeki deui 4000 dilebetkeun deui eta teh enjing gaduh rezeki deui nikmat 8000 teras mani non nikmat iman tadi disyukur